Mending keneh loba duit tapi gering apa teu boga duit tapi sehat? Hah? Eta mah teu ditanya kokom. Loba duit bari sehat. Lamun dina pilkades mah golput nu kitu ngaranna calon 2 nyoblos nomor 3 maneh mah. Hayang mah loba duit bari sehat. Kan lamun teu kitu nu penting badan urang awak urang jang naon ibu urang loba duit harta loba tapi kaburu di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah lobak libuk teu kalebok pamajikan di noktur montok loba beas awak waras itama eusi kolor heras eusi sarung hurung eusi sinjang hudang rumah bertingkat duit berlipat-lipat empang paranjang sing jarepat di pinuhan kuluk sepat mobil herang mengkilat uang tiap bang sawah tiap wilayah tanah tiap daerah duit ge di karungan bakat kuloba di karungan duitna ngan sukuna setruk teu bisa mantong teu bisa lempang hayo bisa hadir ka dieu moal bisa datang ka dieu moal tapi jenting hirup miskin kokoronya sok melerat rosak likuh ragap taya iluk-iluk kalitur herang-herang kadebin curang kesang lemes kesang badak kesang kakolor-kolor na imah bilika teu peurihan naptalapo ombak-ombakan dahari isuk henteu sore miskin sangsara ngan jag-jag sehat waringkas bisa hadir ka dieu bisa datang ka dieu jada katingali pameunteuna itu teu beuregeun duit itu ai sehat mah bisa ka dieu betul. Ibu ulah nyebutkan ayeuna urang teu dibere nikmat ku Allah gara-gara usaha seret duit seret ari ieu nikmat sehat rek dikamanakeun